tungke wae buka susu nama. Namanya ayeuna mah teh Jos. Tungke wae bukana ih. Duh, kuat deui. Gawat eta naon deui? Tungke wae dibukana susu mah. Duh, ayeuna urang teh Jos. Gawat. Udah laporan nih mah. Ayo. Oke. Wah. Gawat ya gawat. Gawat naon sih? Gawat pokoknya ya buru-buru we. Tutupna aing buru gawat ya. Aku nanti aja ya. Emang mau sekarang suka susunya? Ya, Nanti aja ih. aduh. Dia gangatan. Mau susunya? Buruan sayang, urang teh Jos ayeuna. Ih, mani maksa. Ya ini udah enggak kuat ya. Aduh, buka susuna buru. Mau sekarang buka susunya? Ya, sekarang aja. Ini aku bukain. Bakar naon sih ya? Ayo ya naon maneh? Naon eta buka-buka dicolok di coba. Montong di dia sia teh mendolkeun pisan di lembur aing sia rek karerituan. Hari tuan naon sulu. Naon eta colok-colok buka susu segala. Ih, Mang, yeuh. Kayak heula wala salah paham heula. Ieu buka susu teh ieu. Ieu hayang nu kieu. Cek abi teh kewe bukana jeung di bumi da eueuh deui stok naon hiji-hijina pan ieu teh mun unggal ungit teh sok hayang nu kieu. Hayang wae susu. Hayang nyusu. Oh. Beul sia burik. Goblok si burik gawat. Bisa apa? Kunyuk. Bantekeun meranji. Sia ngagosip wae. Bapak suka aing teh keur naon? Aing keur modal di papanggung teh. Sia ini teh. Ayo sorang susu kitu suka aing keur ngagejun. Ding. Ayeuna teh tanggal sabaraha? Tanggal 28. 28. Heeh. Tanggal 28 teh aing teh ulang tahun, Ding. Ulang tahun. Heeh. Kan bulan hareup. Ding. Cih, aku mah diajak ngobrol teh. Kalau ka mana si cungur. Yuk. Hei, sal ulang tahun. Di mana sih salna? Itu dulu di situ. Ayo. Yuk buru. Nah, yuk. Angkat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Naon kunyuk? Naon? Pancena ulang tahun. Nah ulang tahun kumaha oding? Pancek aing teh bulan hareup ulang tahun lagi. Pancena tanggal 29. Nah kumaha pancek aing teh bulan hareup ai. Urang mah teu pelu-pelu. Jangan. Itu. Hah? Si rumah. Serumlah. Belum modal. Kadulu Can. Wah ada bujurna. Tadi we meureun. Sia cungur. Pada Kabita sal. Kabita pisan euy. Nah karena Teu. hah? Teu. Nampa bujur? Teu. Cici kenaon? Ente. Yuk, sok. Hayang mah yuk, Pak, yuk. Siap. Hayang nampa bujur? Ente. Hah? Ente ayo euy. Nah kenaon pas gitu bae. Isya. Wit nyuk. Naon, Mang? Wit. Teu aya. Sia nyebutin awak nyuk. Sia tonjok paling goblok. Wit. Teu aya, Mang. Wan di kodokan abi mah. Ih, sia kunyuk. Sia teu apal ka aing kunyuk aing jaga radio kunyuk.
Ayo yo. Naon kunyuk duit kieu goblok. Duit sia tong bohong ka aing kunyuk. Sia tampilan we alus kunyuk. Duit. Aing duit. Heuh ayo we naon dibikeun. Pira aku sia kunyuk ulin ka deui teu boga duit kunyuk. Bener mah aslina teu mau duit. Jih. Sia kunyuk teu boga bohong sia teu boga duit mah kunyuk. Ayo naon yuk. Ieu nu gaduh wilayah cenah. Duit mana putar-putar duit we. Rawan aja. Japrem bieu mah salit. Duit naon si japrem mah urusanna sia. Heuh sia, nyanggal mah sekali mah. Yang eta kado atos mah. Sok sia nek menjaga babaturan aing. Kacek aing ge eueuh tadi ge. Ya, maaf. Dengar sekali. Terus. Oh, bener. Oh, jadi ampun ah. Oh, aing ya. Naon deui sia teh? Ieu motor jalan. Goblok bani budak tajak ya. Sia dah gara-gara sia aing we jadi baraseuh. Cih, nah sia mah jadinya salahkeun aing pancek aing tadi ulah ilu. Nah kalah ilu atuh sia mah. Pan aing hayang yang ngilu. Mun maksudna ya aing dipunculungkeun ka baraseuh kieu. Atuh bet heueuh we kudu baseuna mah Cil. Naik naon sia ilu atuh? Atuh baseuna mah. Alah, pan eta teu menang ieu. Udah sia belegug riweuh wae tuh da. Alah, geus sok ganti rugi ya aing baraseuh. Cih, sia mah jadinya salahkeun aing ket. Apaan heueuh ku ya mun aing teu dikunculungkeun mah baraseuh kieu. Lah, kumaha sia teuing Acil? Bongan sawe yang mimilu. Alah, teh hayang apal aing mah ganti rugi. Ah, omong naon atuh? Ih, sayang dipapag ku aing. Oh, sok atuh sok, sia yang kumaha? Sok ribut sia jeung aing. Tah dulu tah hakon ku sia tah. Tah rasakeun tah keren. Naon sia sok we kitu sok. Hakan tah. Bohang teu? Tah, hakon tah. Nyeri teu. Ampun teh sia. Kemana teh? Ek mulang. Ek mulang, ya mah tuh teh bareng gue. Oh, nya tuh ayo. Ayo. Bisa kan motornya? Oh. Itu teh. Atuh, mau pakai motor nanti kena. Kemana yang motor si Isa tadi? Naik bareng tadi. Ayo tuh. Karena kayak kan mau jok bareng-bareng deh. Pan datang si Isa motornya teh.